Sampurasun baraya sadayana, kumadaramang baraya sadayana, mugia baraya sadayana ayeuna kawilujengan. Diangkat ieu sim kuring bade medar hiji video anu aya kaitan sareng basa Sunda nyaeta carita pondok atawa carpon. Carpona carpon horor basa Sunda. Puriding puringkak judulna Nu Ngajirim. Ieu carpon dicanak tina majalah Mangle edisi 2673 ping 28 Maret dugi ka 4 April 2018. Mangga urang kawitan. Puriding puringkak Nu Ngajirim. Bener Dun, wing ningali pisan bapa maneh keur ngaliwat ka tukangan masjid. Cek Idris basa ngawangkong di pos ronda. Putik eta Adun bareng ngaronda jeung sobatna. Sanajan lain jadwalna, tapi manehna ngahaja tukeran jeung batur. Hayang neangan beja ngeunaan bapana anu cenah ngaririwaan. Heueuh sarua didinya pisan uing nenjo teh. Sobri ngembohan lantaran manehna ge kungsi nenyo jurigna Bapak Adun ngulampreng sabudeureun masjid. Geus sababaraha minggu ieu Adun ngarasa panas ceuli. Teu geunah didengean. Teu kaur ngaliwat ka hareupeun jelema nu ngariung sok pating keceuwis. Tadi denge da kadenge didengekeun matak rungseb kana ceuli teu geunah kana hate. Teu percaya saeutik-eutik acan Adun teh kana naon nu diaromongkeun ku tatanggana. Tong didenge teuing atuh Dun, ceuk indungna meper Adun nu bangun keheul. Da kadenge atuh mah dihenteu-henteu ge nya kitu teh ya geus we anggap radio butut. Aya 3 bulanna Pak Salim bapana Adun maot. Maotna teu gering heula. Lain wungkul kulawargana nu asa dihelang. Tapi oge tatangga jeung warga di sabudeureun imahna asa kelengeteun pisan. Estu jelema bager Pak Salim mah salah saurang DKM nu taya cawadeunana teu boleh someah ka batur. Ceuk Adun mah subuh harita saacan bapana ninggalkeun alam dunya masih kena salat di masjid. Teu katembong riuk-riuk gering. Balik ti masjid karasa lieur. Sanggeus nginum cit teh haneut tuluy ngedeng. Tarati sasari Pak Salim kekedengan. Biasana sok sasapu di buruan saacan indit gawe. Pas tempo waktuna gawe diguguyah ku indung Adun bed oyak kabeh. Sabulan titilarna Pak Salim kadenge ibu ririwa teh. Ngungeng kadenge ku Adun. Matak rungsep dedengean. Matak manehna ngahaja ngaronda bareng jeung sobatna teh hayang jentre ngeunaan anu kadeuleu ku batur salemburna. Cenah mimiti nu manggihan teh warga RW 7. Tidinya ramena. Sobri ngomong deui. Teu kahati ku sayah mah jauh-jauh ka RW 7. Ceuk Adun katembong kerung. Geus lah Dun, tong jadi pikiran. Teu ngaganggu da ukur nembongan wungkul, tembal nu duaan meh bareng. Nyawa ti mana maneh eta bapa saya? Ceuk Adun deui palaur sobatna salah tetenjoan. Pan si bapa masok mamake baju koko bodas jeung sarung. Lin Idris ngajentrekeun.
Tah kitu oge nu sok ngulamprang deget masjid teh persis kitu. Nu tiluan jempe teh nu ngomong deui. Lain saurang dua urang nu ngomongkeun soal bapana Adun ngaririwaan teh. Ibu-ibu di warung oge ting kecewis. Indungna Adun nu sok ngadengkeun mah. Pajar cenah aya nu nepi ka kapiuhan bareng pasarandog jeung ririwana Pak Salim. Aya nu nempo beungeutna pikagilaeun. Loba tatu nu getihna masih ngucur. Aya nu ngomong leumpangna teu napak. Tuluy ngalayang parat kaluhur suhunan. Loloba namah nu nyebutkeun sok ngulampreng di satukangeun masjid. Make baju koko bodas, dipeci jeung disarung. Sakumaha dedegan Bapak Adun basaker jumeneng keneh. Kabejakeunana ngaririwaanana teh sok tengah peuting. Nu mindeng kawenehan mah antara pukul 12 tepi ka pukul 2 peuting. Aya nu percaya, aya nu henteu. Aya oge nu ngagegedekeun. Pajar loba kapanasaran lantaran maotna ngadadak. Beuki meuweuh tapi beuki hemeng pikeun Adun mah. Lantaran manehna can kungsi manggihan sakali-kali acan. Mun geus ngadenge kitu sok tuluy kapikiran ku Adun mah. Bawanya kitu bapana teh kaririwaan tepi ka genjleung salembur. Nepi ka batur sieunun. Sanajan indungna sok meper, tapi katembong kapikiran oge ku indungna. Opatan kuduna ngaronda teh jeung Pak Mus ngan keur gering, jadi dibadalan ku hansip otang. Lembur beut jadi simpe, teu saurang-urang acan nu ngulampreng leuwih ti waktu isya. Kawasna geus cukup keur nguriling yeuh, ceuk hansip otang. Hayulah asa geus carangkeun deui, rek bareng moal ngurilingna beri, ceuk Adun ka Sobri. Hayulah keung sorangan mah, ceuk Sobri. Adun surti kana maksud Sobri. Nya geus atuh, kami mah tunggu garduh we heula. Kek ngulina kabeh kulon jeung Idris. Asa sieun ngaliwat masjid mah, ceuk hansip otang. Beut peureus kadengeun ku Adun. Hujan geus raat ti tadi mula. Hawa peuting karasa beuki nyecep. Adun menerkeun jaketna. Anjing tebeh jauh kadenge babawung. Patembalan jeung baturna. Sora belentrengna tihang listrik nu ditokol ku hansip otang kadenge hawar-hawar. Kaayaan meredong pisan, estu mongkleng taya cahaya bulan oge bintang. Ukur kacaangan ku lampu 5 watt ti imah-imah nu kaliwatan. Adun jeung Sobri karek nepi ka palataran masjid. Dun, asa kareueung kieu, ceuk Sobri ngabiri gidig. Dirasakeun teuing maneh mah tembal Adun hare-hare. Kela Dun, gentak leungeun Adun mitarik ku Sobri sangkan leumpangna tong dituluykeun. Aya naon? Adun ngalieu ka Sobri. Tong tarik teuing ngomongna, ceuk Sobri satengah ngaharewos. Neueulkeun curugna kana bibir. Tuh tenjo. Leungeunna nunjuk ka tukangeun masjid. Ka tenjo ku Adun aya nu keur leumpang make baju bodas. Dun, itu ririwa teh, ceuk Sobri ngabiri gidig. Adun beuki nalak-nalak ka hareup. Hoy urang tuturkeun, Bri. Adun rek ngalengkah pisan mun leungeunna teu kaburu dibenyeng deui ku Sobri mah.
Nanaonan ari maneh teu eling sugan. Sobri rada reuas diajak nuturkeun teh. Saya penasaran. Eta mah lain rigik bapa saya, tembal Adun. Panuna terus nutup ditidik ka hareupeunana. Sobri oge kabawakeun nyidik-nyidik. Piraku Dun? Cek Sobri teu percaya. Saya budakna Bri, nyopisan kumaha rigik bapa. Adun jeung Sobri nyalingker ka gigireun masjid. Tuluy ka juru tukangan masjid, sangan tong kacirieun ku nu keur diintip. Ririwa nu make baju bodas katejo keur nangtung hareupeun panto tukang. Panto lawang gudang masjid, paragi teteundeunan DKM. Bangun keur ugal-ugil, ku Adun jeung ku Sobri terus dipelongkeun. Brai panto muka, cahaya lampu ti jero nyaangan kaluar. Bus ririwa teh asup. Adun jeung Sobri silih pelong. Terus ngeteyep ngadeuketan panto nu geus muka. Breh katembong di jero si ririwa teh keur muka kencleng masjid. Saha sia? Gantawang teh Sobri ngajorwok tarik naker. Si ririwa katenjo ngagurubu, reuaseun naker. Krek, leungeunna dicerek kencak kitu ku duaan. Jung ditangtungkeun, terus satengah digusur dibawa keluar. Gusur ka teras masjid, urang geruan warga ceuk Sobri. Ulah Pak, ampun, ceuk si ririwa. Nu memang bangsat mamandapan bangun sieuneu. Sia nu ngotoran ngaran bapak aing teh koplok, cek Adun sanggeus di teras masjid. Beungeutna bangun asak nahan kaambek. Teu kaampeuh leungeun katuhuna keuna kana careham bangsat. Ampun Pak, ampun, cek bangsat. Ke kantong nu dibawa Sobri ditakot. Tekuk silila warga geus ngaronom. Hansip Otang numpang heulana datang. Banget bangsat diserot ku senterna. Sia geuning ririwa teh, ceuk Hansip Otang. Yeuh bangsat kencleng, ceuk Sobri deui. Bangsat ditarik bajuna, dijungjungkeun. Ieu mah budak RW 7, ceuk sora nu sejen ti tukangeun. Bangsat beuki tungkul. Tayohna aya nu apaleun ka manehna. Teu kecet-kecet kadon tuluy nungkupan beungeutna. Sia nu mimiti nyieun fitnah teh jebrod suku Idris kana bitis bangsat. Bangsat ngabangkieu. Hajar tuman nulian reang. Geus, bawa we langsung ka kantor polisi, ceuk RT nu kakara datang. Hansip Otang jeung Sobri mawa bangsat setengah digusur. Warga saware aya nu milu, saware balik deui ka imahna sewang-sewangan. Adun teu langsung milu jeung abringan. Diuk heula di teras masjid. Ngareureuhkeun pikiran tina kareuwas. Teu nyangka sacongo buuk oge aya nu tega ka bapana. Adun nangtung ngajengjeun sakedapan. Malieuk ka tukang kana lawang masjid. Lemplong ayeuna mah rarasaan teh geus kapanggih naon kejadian nu sabenerna. Adun tuluy leumpah rek nyusul ka kantor polisi. Karek sababaraha lengkah ngajoan pantat masjid, manehna ngaliek deui. Asa aya nu melongkeun. Barang ngaliek ka tukang, ka tembok aya nu ngajanteng dina lawang masjid. Make koko bodas disarung jeung di peci bodas karesep bapana. Apa? Ceuk Adun. Ngejanteng imut, tuluy unggek bangun panuju kana lampah Adun. Adun setengah lumpat rek nyampeurkeun, tapi nu ngajirim si ka bapana kaburu ngiles ilang tanpa karana. Adun ngusap beungeut sababaraha kali, laju istighfar. Tuluy ngagedik ninggalkeun palataran masjid muruk kantor polisi. Bandung, Februari 2018.
Cak sakitu tisim kuring anu medar video dongeng atau cerita pondok dina bahasa Sunda puriding puringkak nu judulna nu ngajirim. Mudah-mudahan ieu dongeng horor aya manfaatna terutama kanggo ngahibur we nya ku sadayana. Kanggo sadayana. Hatur nuhun ku peratosanna. Hatur nuhun sekali lagi punten bilih seueur kecap anu lepat. Hatur nuhun. Assalamualaikum sampurasun.